Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia Abdi Dwi Nurhayati, sareng rerencangan Abdi menikah sisipah, bade ngawancarakeun salah sahiji pengusaha anu aya di SMP hiji Cimahi. Nyaeta Kang Alam Rahman. Penasaran kan? Hayu urang langsung. Kumaha cara Akang ngamimitian bisnis ieu? Pertamana akang teh dagang masker pertama namanya, terus aya rerencangan anu dagang situ angan ieu tadi nama ngan nawarkeun ke akang, tapi akang teh nya hoyo we nga-SG-keun gitu kayak Instagramkeun efek teh seueur nu hoyongeun seueur nu mesen IT pada kitu mah nyantos akang teh bekerja sama sareng si anu nyieun tuangan eta, jadi we eta nyieun Instagram dadang tuangan gitu teh. Iraha awal mulana bisnis Akang dijalankeun. Anu si masker mah meureun tos 8 bulan upami si tuangan ieu mah nembe 3 bulanan lah. Naon wae kauntungan sareng kendala pas Akang ngajalankeun bisnis ieu? Upami si kauntungan mah seueurnya nu pertama nyaeta akang gaduh artos sorangan terkadang nyungkeun ka orang tua. Nu kadua akang jadi loba kenalan dikenal oge seueur rencangan nambih-nambih lah. Upami si kakurangana atau aya kesusahan mah paling tiap unggal nganterkeun pesanan seueur gitu aya nu baeut aya nu senang gitunya rupi-rupi lah pembeli mah itu. Nah, produk Akang namina teh Emina. Pertama nami si produk nantinya eta bread stuff. Akang teh kainget eta iklan nu produk kecantikan namina Emina bread stuff. Tah jadi akang teh 100 saeutik rada diganti jadi Emina bread stuff. Di mana Akang menangkeun resepna? Akang mah nya eta teh atos aya nu ngadagangkeunna akang mah tinggal ngapromosikeun. Jadi masalah masak-masak nu kala itu mah tos aya nu ngaturna lah akang mah da tinggal nganter-nganterkeun ngajajab-jajabkeun gitu teh. Sakitu wae video wawancara di simkuring. Mugia video ieu tiasa ngamotivasian arurang. Punten bila aya kalopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my baby, it's my love. Touching you slowly, love how you hold me.